Sampurasun, salam kawilujengan, salam karahayuan. Kanggo wargi sadaya, anu kusim kuring dipikaasi di lebet nami Gusti Yesus. Nah wargi sadaya, anu dipikaasi di dangat ayeuna abdi hoyong ngaduikeun perkawis nerapkeun kaasih Gusti. Wargi sadaya tangtos hal ieu sanes perkara anu gampil. Kumargi naon nerapkeun kaasih Gusti. Upami nerapkeun kaasih urang mah kaasih nyalira anu aya batasan-batasana tangtos teu sesah. Tapi nalika nerapkeun kaasih Gusti tangtos ieu teu gampil. Namun sanes kitu eta kedah dilakukeun ku urang sadaya. Wargi sadaya urang panginten emut karena kecap-kecapan kieu. Mikanyaah kajami bager. Tangtos henteu susah. Nya tiasa sebatkeun gampil da jalmina bager. Mikanyaah ka jalmi anu nyaahan komo deui. Langkung gampil deui. Da eta panginten urang ngabales ka nyaahanana. Tapi mikanyaah kanu ngamusuhan. Nah ieu anu janten PR tangtos moal gampil. Ieu sesah. Sanajan urang terang yen eta teh sae, tapi can tangtos urang tiasa ngalakonanana. Tapi justru ieu mangrupikeun parentah anu diparentahkeun ku Gusti nyalira. Hayu urang tinggal, hayu urang aos tina Matius pasal anu ka-5 ayatna anu ka-44. Matius 5 ayat anu ka-44. Kieu unggalna dawuhan Gusti. Ayeuna cek kami kamusuh ge kudu nyaah kanu neungteuinganan kudu ngadoakeun. Wargi sadaya anu dipikaasi di lebet nami Gusti, parentah pangeran najan berat tapi memang ieu kedah dilarapkeun. Ieu kaasih anu sajati anu hamo dipigaduh ku kaasih anu asalna ti dunia. Kaasih di dunia mah biasana mikaasih teh lantaran bager, lantaran nyaahan. Tapi kaasih anu ti Gusti negaskeun kamusuh oge kedah didoakeun. Wargi sadaya nya upami urang cumarios musuh nya hatosna pasti aya jalmi-jalmi anu teu resep ka urang. Jalmi-jalmi anu ngewa ka urang. Jalmi-jalmi anu teu daek akur ka urang. Nah kumaha upami urang dipayunkeun sareng kanyataan samela eta. Henteu aya alasan kanggo urang ngabales naon rupi anu dilakukeun ku anjeunna. Dawuhan Gusti tetep netelakeun sangkan urang nerapkeun kaasih Gusti. Nah wargi sadaya ieu numutkeun abdi pangajaran anu memang paling sesah dilakukeun anak. Panginten urang tiasa mikir 10 kali 100 kali. Malih mah panginten urang tiasa ngaduikeun sabaraha puluh alasan kanggo teu tiasa nerapkeun hal ieu. Tapi teu aya alasan anu ku Gusti tiasa ditampi kanggo urang nolak parentah ti Gusti. Naon oge kanyataanana, naon oge nu dilakukeunana ku orang lain. Hiji hal anu ku Gusti suhunkeun supaya urang mikanyaah ka aranjeunna. Tah ieu anu diparentahkeun ku Gusti, naon margina Gusti marentahkeun? Urang terang Gusti nyalira parantos masihan conto. Kapan nalika Gusti mikanyah ka urang? Nah urang pada urang jalmi bager? Henteu. Kapan nalika Gusti ngorbankeun dirinya di kayu salib? Nah pada urang jalmi bener? Henteu. Justru nalika urang dina kayaan hirup tina dosa, nalika urang jadi jalma anu teu bener, Gusti mintonkeun kanyaahna. Tah kanyaah anu samodel kieu oge kanyaah anu kedah diterapkeun ku urang. Salah sawiosna mikanyaah kamusuh kedah ngadoakeun. Kedah diberkahan saudauhan Gusti teh. Nah wargi sadaya nilih kana hal ieu doa anu kumaha anu urang tiasa didugikeun kanggo jalmi-jalmi anu panginten ngamusuhan, anu teu resep ka urang. Aya sababaraha hal para wargi anu tiasa kurang lakukeun. Kahiji doakeun sangkan aranjeunna tiasa wanoh ka Gusti.
Abdi yakin wargi sadaya upami anjeunna wanoh ka Gusti tangtos anjeunna moal tiasa deui ngamusuhan. Lantaran Gusti ngajarkeun anu sae. Jadi upami anjeunna wanoh ka Gusti pasti naon anu kapungkur dilakukeun ku anjeunna ayeuna moal dilakukeun. Jadi anu kahiji urang doakeun supados aranjeunna tiasa wawuh ka Gusti. Ka Gusti anu sajati nyata Gusti dilebet nami Yesus Kristus. Anu kadua doakeun aranjeunna supados dilepaskeun tina kawasa poek. Wargi sadaya abdi yakin yen rengkak paripolah anu ditonjolkeun ku aranjeunna nalika anjeunna mungkin bersikap anu teu pikaraoseun. Abdi yakin eta sanes kumargi tina jati diri anjeunna. Tapi di satu kangen anjeunna aya kawasa sanes anu mangaruhan. Malimah panginten oge anu ngawasaan. Nah upami anjeunna tos dilepaskeun tina pangaruh kawasa poek anu kitu. Abdi yakin anjeunna oge tangtos moal ngamusuhan, moal mika cecep, moal mika geuleuh, moal mika ngewa ka jalmi-jalmi anu iman ka Gusti. Nah anu katilu, doa naon anu kedah didoakeun ku urang kanggo aranjeunna? Doakeun sangkan aranjeunna oge nampi damai, nampi sejahtera anu dongkapna ti Gusti Yesus Kristus. Naon margina wargi sadaya nalika jalmi teu aya tina katenangan batinna, pikiranana sok gampil pisan kasulut emosina. Sok gampil pisan ambekna. Sok gampil pisan ngamusuhana. Tapi nalika anjeunna aya damai, aya tenang, aya sukacita, abdi yakin sikap-sikap anu awon teh moal tiasa dipraktekkeun tina kahirupanana. Kumari kitu wargi sadaya salaku putra Gusti, salaku murid Gusti, urang anu terang kana panganika Gusti, urang anu terang kana parentah Gusti. Hayu sanajan berat, sanajan sesah, urang kedah nerapkeun naon dipun sebatkeun kaasih Gusti. Urang kedah aya tekad. Memang berat, tapi hiji hal anu pasti, nalika urang disarengan ku kakuatan ti Gusti. Hal anu mustahil kang urang lakukeun dilebet Gusti pasti urang tiasa ngalakukeunana. Kumargi aya kawasa Gusti. Hayu urang gumulkeun, urang tekadkeun, urang tiasa nerapkeun kaasih Gusti anu sajati tina diri urang sadaya. Gusti ngaberkahan, urang ngadoa. Duh Gusti ngajarkeun ka abdi sadaya kanggo abdi tiasa nerapkeun kasih Gusti. Dina kelemahan, tina ketemampuhan, abdi nyuhunkeun kawasa Gusti, sangkan naon rupiah anu dipundut ku Gusti, sangkan dilakukeun ku abdi sadaya, ieu tiasa dipraktekkeun kalayan nyata dina kahirupan abdi sadidinten. Hatur nuhun Gusti, dilebet nami Gusti Yesus Kristus abdi nyakeun paneda sareng ucapan syukur ieu. Haleluya. Amin.